Ya. Jadi jimat kasalamatan teh sing loba naon cenah? Istighfar hiji tah. Kadua jimat kasalamatan teh sing loba sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimuliakeunana, terkhusus sahibul bait, pengersana Kang Ustad Muhammad Sulaiman Al-Jamali, anu kasebat Kang Utul, oge para kasepuhan anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimuliakeunana, keluarga besar sinareng para santri jamaah Madrasah Tajul Khairiyah, oge aparatur pemerintah daerah anu wabuya teu tiasa disebatkeun diwincik, kum sadayana anu hadir dina ieu gempangan anu mulia, gempangan anu pinuh ku barokah, gempangan anu pinuh ku rahmat, gempangan anu pinuh ku pangampura Allah, gempangan anu pinuh ku janji-janji kasayan ti Allah. Urang ayeuna aya dina wengi anu agung, wengi Jumaah, di mana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nguningakeun dina sababaraha riwayat hadis bahwa pang afdol dinten teh adalah Jumaah. Salajengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesen ka urang sadayana secara khusus urang kedah nyeureurkeun ngaos sholawat ka mantenanana dina wengi Jumaah sareng dinten Jumaah. Ieu secara khusus. Arti secara khusus di luar perintahan sholawat anu secara umum. Jadi aya perintahan sholawat secara khusus di antawisna nyaeta dina wengi Jumaah sareng dina dinten Jumaah sing seueur. Dawuhan Imam As-Sakhawi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa patokan seueur ngawitanana teh tina 300 kali ngawitanana.
Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu anu nyusun tafsir Jalalain mantenanana kantos nguningakeun bahwa aya shalawat lamun didawamkeun ku urang terutama dina wengi Jumaah 7 kali weh, maka urang mun maot bakal diurusna teh langsung ku junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya umat junjunan anu maot nanti diurusna teh ku Nabi dan secara gaib ya, walaupun dohirna diurusna ku jalma-jalma umum biasa, tapi di alam gaib ruhanina diurusna langsung ku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyaeta salawat azimil jah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sabaraha kali? 7 kali. Mentiasa dawam unggal wengi. Hayong urang maot diurus ku Rasul. Hayong urang maot dijemput ku Rasul. Nah, ngadawamkeun shalawat eta ya, terutama dina wengi Jumaah. Apal shalawatna? Atuh kudu diapalkeun heula. Ya. Malai di jajahan sok ayeuna urang ijajah. Ieu kudu rada kahanap ieu eta ibu-ibu teu ningali di dinya tah. Ya, kudu dikahanapkeun ieuna. Kudu ngora jungjung ngadeg eta kahanapkeun. Dikahanapkeun we kahanap sekedik tadi na pagar nu hanap eta tadi dia dina pagar nu handap talikeunana tadi dina awi eta tuh jadi karunya leugegan tah kitu dan ningalina ge ka dieu tong ka ditu ningalina ya Allah. Tak, sararea kudu apal nya. Apal sakali, apal. Sakali mah apal ngan ka ditu na poho deui. Asal apal sakali we, ya. Ayo tuturkeun ku sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah al-habibil ali al-habibil alil qadri. Ulangi, al-habibil alil qadri al-azimil jah al-habibil alil qadri al-azimil jah. Jadi supaya rada cepet ya, jadi hijikeun macana al-habibil alil qadril sok azimil jah al-habibil alil qadril azimil jah al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadrul azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadrul azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah gitu ya. Apa? Ya kan baik keweng ya. Ku pangersana Pak Ustad Utun dipangyeratkeun ke disebarkeun wiridkeun unggal wengi. Mun diwiridkeun unggal wengi 7 kali terutama dina wengi Jumat ya. Ke di mana mau teh anu ngajemputna teh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah kirang dina wengi Jumat maca sholawatna 100 wengi 300 wengi 300 siang. Sabab aya pesen khusus di Nabi urang. Jadi kedah seueur maca sholawat dina wengi Jumaah jeung dina dintena. Jadi batasan seueur teh pang sakedik-kedikna sabaraha ratus cenah 300 dawuhan Imam Sakhawi kitu dina kitab Anjeunanana. Ieu riungan aya dina wengi anu agung. Riunganana oge agung ya. Sabab riungan ieu teh riungan ilmu, riungan zikir, riungan sholawat, riungan muji ka Allah, muji ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge riungan istighosah, riungan ngadua, riungan tawasul, riungan istighfar. Ieu sadayana anu disebutkeun aya dina ieu gempangan. Jadi urang sadayana lamun hadir dina majelis sapertos kieu maka rahmat Allah walas asih Allah bakal diraih ku urang. Ya, ridho Allah bakal diraih ku urang. Barokah ti Allah bakal diraih ku urang. Pangampura ti Allah bakal diraih ku urang. Oge urang bakal ngaraih ijabah doa ti Allah. Oge urang bakal kenging syafaat ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
ya. Mun urang hirup nepi ka maot hayang salamet, kada dicatat ku urang aya poin-poin penting jimat kasalamatan. Poin penting jimat kasalamatan. Pada dasarna jelema hayang salamet teh kudu ngalakonan parentah Allah, ngajauhan larangan Allah. Minimal ngalakonan nu wajib, ngajauhan anu haram. Sabada iman, sabada urang iman ka Allah, iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kana Quran, iman teh percaya penuh dina hati urang. Iman ka para malaikat, iman ka para rasul, iman kana sadaya kitab-kitab Allah, iman kana poe kiamah, iman ka akhirat gitunya, iman kana papasten hade goreng ti saha ti Allah Ta'ala. Sabada iman mun urang hayang salamet ya aturan pokok, ya aturan pokok. Urang teh kudu nganyahokeun kana sakabeh parentah Allah anu wajib heula mimitina, sarta urang kudu ngalakonan eta parentahan mau tidak mau. Mun henteu ancamanana seuneu neraka. Dan oge urang kudu nganyahokeun sakabeh larangan Allah anu diharamkeun ku Allah. Memeh nganyahokeun nu makruh-makruh, nu haram heula kanyahokeun naon wae nu diharamkeun teh. Sarta ngajauhanana mun aya paharaman anu dirempak hiji weh itu kan, maka urang berhadapan jeung siksa Allah. Ta ieu aturan anu mangrupakeun aturan dasar ya, anu ku Allah diterapkeun. Tapi taya tapi kudu dicatat ya ku urang ya tapi dan urang ngarasa, urang sadar hiji loba parentah Allah nu wajib anu urang teu nyaho. Are kumaha bisa ngamalkeunana da nyaho ge henteu. Aya nyaho karena parentahan Allah nu wajib tapi urang teu nyaho elmuna. Catat ke urang. Aya nyaho kana elmuna tapi urang sakapeung-kapeung sok ngalalaikeun kana eta kewajiban. Jadi kabeh berhadapan jeung ancaman pangeran. Mun urang teu nyaho kana parentah Allah nu wajib dosa. Ku teu nyaho na teh berarti urang teu nyiar ilmu. Ilmu teh kanyaho. Berarti urang teu neangan kanyaho tentang naon nu diwajibkeun ku Allah Ta'ala ka urang sadayana dina hirup. Berarti urang geus berhadapan jeung ancaman Allah. Jida urang teu ngajina teh nya, teu nganyahokeun teh. Tah urang teh geus berhadapan jeung ancaman Allah. Aya geus nyaho naon wae sih nu diwajibkeun teh, salat contohna. Heuh tapi kan salat teh kudu make elmuna. Kudu nganyahokeun rukun-rukun salat. Kudu nganyahokeun syarat-syarat salat. Itu kan? Aya syarat-syarat sahna salat, aya syarat-syarat wajib salat, itu kan? Kudu dikanyahokeun ke urang.
Aya syarat-syarat salat anu kudu dilakonan memeh salat. Aya syarat salat anu kudu dilakonan bareng jeung salat. Kan? Nah, jadi lamun urang teu nyaho kadinya kumaha? Urang berhadapan deui jeung murka Allah jeung siksa Allah. Aya geus nyaho urang teh kana elmuna, tapi terkadangan urang teh sok lalai deui. Dan ngalalai-lalai kana salat contohna teh kitu, wani ninggalkeun salat padahal geus nyaho urang teh kan. Ilmu salat teh geus nyaho. Aya nu wani ninggalkeun puasa Ramadan bari geus nyaho kana elmuna. Aya anu wani teu ngaluarkeun zakat padahal geus nyaho parentah Allah di dinya, kewajiban ti Allah elmuna nyaho. Aya anu wani ya oge teu munggah haji bari manehanana geus mampu munggah haji ngan mung daftar wae, boga duit saeutik tempelkeun deui hayang ngalegaan sawah, boga duit deui saeutik ieu hayang ngalus-ngalus imah, boga duit deui saeutik hayang meuli mobil, boga duit saeutik hayang ganti mobil gitu kan. Terus ya gitu hayang meuli nu koneng-koneng gitu kan ya, beh dituna hayang meuli berlian kan jeung sabangsana. Padahal geus wajib init munggah haji, mung wae daftar. Tah ieu teh berhadapan jeung ancaman Allah. Teu saeutik nu geus nyaho hukum wajibna nutup aurat, tapi wani nemongkeun aurat gitu kan. Tah ieu teh berhadapan jeung siksa Allah urang teh. Jadi kewajiban ti Allah nganyahokeunana wajib kan. Sebut nganyahokeun elmuna eta kewajiban teh wajib, oge ngamalkeunana wajib. Ayeuna ningali kana paharaman larangan Allah nu diharamkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala wajib dikanyahokeun ku urang. Naon bae sih nu diharamkeun ku Allah ya. Sangkan urang bisa ngajauhanana, jadi kudu nyaho kana paharaman teh. Sangkan urang bisa ngajauhanana, matak dawuhan keterangan malam ya'rifi syarra yaqa fihi, sing saha jalma anu teu nyaho kana goreng pasti manehanana dijebur kana goreng eta, pasti ditotok kana goreng eta kan, pasti tumiba kana goreng eta mun teu nyaho kana goreng. Jadi kana goreng ge kudu nyaho. Sabab urang boga tugas ti Allah ngajauhan kagorengan. Jadi nganyahokeun haram kudu nyaho urang. Terus ngajauhan haram oge wajib. Di mana urang teu nganyahokeun kana paharaman dina hirup berarti urang dosa. Dosa teh berhadapan jeung siksa pangeran. Aya geus nyaho paharaman tapi dikeureuyeun ku urang teh hantem we ditereuyan haram teh. Contoh ari nyaritakeun kagorengan batur eta teh haram teu? Deuh eta menigeunna hayang ngobrol. Ya. Indahna ngobrol teh eta di mana nyaritakeun kagorengan. Jadi mun teu nyaritakeun kagorengan batur teh teu indah ngobrol teh kan. Tah dicatat ku urang ieu. Kumaha urang
lamun terjadi seperti itu, hartina urang loba digejebur karena dosa. Apakah aya jalan salamet sangkan urang bisa asup ka sawarga, sangkan salamet tina siksa Allah? Aya keneh cenah. Aya keneh keur jelema anu rumasa sok digejebur kana doraka. Aya keneh jalan salamet aya? Aya. Naon jalan salamet teh? Hiji jalan salamet teh tobat. Naon cenah? Tobat. Naon jalan salamet teh? Nu kadua loba menta hampura. Sing mineng menta hampura ka Allah, sing mineng menta hampura ka papada. Dan sing mineng sabab eta anu bakal mencairkan permasalahan teh eta. Matulus disiksa oge najan numpuk kasalahanana ari menta hampura ka Allah mah. Ngomong ka Allah, Gusti hapunten abdi, kitu ku bahasa Sunda, bahasa urang. Ari unggal tos salah teh, Gusti hapunten abdi, Gusti hapunten kulawarga abdi, Gusti hapunten ibu rama abdi, kitu abdi ti rumaos seueur kalepatan Gusti. Di mana si hamba sumolono ka pangeran menta hampura, maka sakabeh dosana ku Allah Ta'ala dihampura kabehanana. Tasing minang nggak tak salah gitu kan, sariring dumadi orang menta hampura ka Allah, sariring dumadi. Ayeuna urang nyarioskeun dongeng, aya dongeng kajadian nyata di Jelegong di Badaraksa ya. Sawa kapungkur nusok sering ke Badaraksa ti dieu. Ayanya sok sering ke Badaraksa zaman Buya masih di Badaraksa, sok sering ngaos di biasa tah. Ya, aya sadarekna Kang Utun meureunnya tah. Ya, suka ditu. Di Badaraksa kapungkur aya hiji nini gaduh putra istri. Eta nini carogena tos pupus, eta putra istri teh janda. Sangsara balangsak. Jelema teu boga. Eta nini teu bisa ngaji, teu bisa. Sok ngilu kana rotinan. Ngan teu cara batur. Oh, apal itu, apal ieu. Teu nyaho. Ilmu salat teu nyaho. Salat mah eta sok itu, rungkak rengkuk gitu kan. Kan teu nyaho atuh kumai syarat wudu gitu kan, teu nyaho gitu kan. Ngan ningali we wudu teh kitu we praktekna teh, salat teh kitu we praktekna teh. Teu bisa maca Quran. Teu teu nyaho nanaon. Ngan eta nini boga kaistimewaan. Kaistimewaanana sariring dumadina eta nini biwirna teh baseuh ku istighfar. Kieu pokna teh bahasana teh astagfirullahaladzim gitu. Mahrojna ge lain azim, lain adim gitu kan. Astagfirullahaladzim. Eta nini gawena ngarumasakeun loba dosa. Nepi ka brek we gering eta nini teh. Da teu bisa salat atuh ya. Kumaha tuh eta nini teh? Wiridanana teh iwati astagfirullahaladzim mah kitu. Astagfirullahaladzim. Nepi ka hosna maot eta nini letahna keur baseuh ku ngucapkeun astagfirullahaladzim. Cariosna dikebakeun ieu mayit lajeng ieu mayit teh dicanak ka
makam ka astana di pasir astana teh nu ngiringkeunana teh kan pun aki di antawisna teh Mama Haji Ismail almarhum kan Rama Kukut pun biang nu ngiringkeunana ye kan da lain ustad-ustad acan teu loba nu ngiringkeun ge ukur puluhan cariosna barang ieu mayit geus ditunda dina bibir kuburan kabeh ngarenjang kabehanana reuas kabeh naon sababna sabab aya anu marhaba di jero liang lahan tapi musikna ku gamelan musik ai gamelan mapan ala Sunda gamelan mah nya heuda urang Sunda atuh nya tapi nah eta marhaba ngabagiakeun Masya Allah kasumpingan ieu mayit sararea pada kaget sararea rame eta sorana tarik tina jero liang lahat ya akhirna lajeng dugika dilebetkeun teh ieu teh rame we suanten anu marhaba teh dina liang lahat teh Masya Allah emut karena keterangan bahwa aya umat junjunan anu waktu maut nate disambut ku ahli barzah. Jadi ahli barzah pada nyambut, Masya Allah. Bahkan disambut ku Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya. Padahal eta nini lain kiai, lain ustad, teu masantren kan. Tapi ketika jalma ngarasakeun loba dosa, tuluy loba istighfar, minta hampura ka Allah, maka dosana dihampura ku Allah. Daya jimat kasalamatan. Ya. Jadi jimat kasalamatan teh sing loba naon cenah? Istighfar hiji. Kadua jimat kasalamatan teh sing loba sholawat. Catet ka urang. Kadua sekali deui jimat kasalamatan teh sing loba sholawat. Sabab jalma anu loba sholawat menang jaminan syafaat pertulungan ti Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sarta dosa nage dihampura, dosana dihampura. Aya hiji ulama ditaros anjeunana nyaeta Imam Subki radhiyallahu taala anhu, anjeunana mufti ditaros ku sapalih anu hadir harita, ya imam bade tumaros upami abdi milih hiji di antawis dua, nah abdi ieu teh seueur istighfar atawa seueur sholawat, upami bade nyanak hiji ieu mah mana nu langkung utami diwaler harita langsung ku Imam Subki dawuhanana lobakeun sholawat. Sabab kautamaan jeung faedah istighfar kabeh aya dina sholawat. Tapi faedah jeung kautamaan dina sholawat eueuh dina istighfar. Masya Allah kan? Namun bisa mah duanana ku urang garap, hiji sing loba istighfar, dua sing loba sholawat. Pidauh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu isnadna sahih manten ada dawuh kieu dan ieu dawuhan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu taala oge dawuhan para ahli hadis nu sanesna bahwa wa isnaduhu sahih, isnadna ya hadis teh sahih. Dawuhanana inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dawuh junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasibi sanyana
jalma anu pang pantes-pantesna ka kami. Aula teh pang pantes-pantesna bi ka kami. Kumaha cenah maknana pang pantes-pantesna ka kami teh? Maknana dauhan para ulama nyaeta pang pantes-pantesna leuwih deket kedudukanana engke jeung kami jaga yaumul kiamah. Pang pantes-pantesna menang syafaat kami jaga yaumul kiamah. Aktsaruhum alayya salatan nyaeta jalma nu pang loba-lobana maca salawat ka kami, tegesna waktu di dunia. Jadi loba salawat mah kan eta jadi wasilah kedudukan orang bakal semakin deket ka Nabi engke poe kiamat. Kitu dawuh Nabi. Da ieu mah syafaat Nabi, ieu mah jaminan ti Nabi. Nabi nu rek narikna oge. Teu ngatur ieu teh jelema teh bodoh, ieu jelema teh pinter. Ah, teu ngatur bodoh jeung pinter. Da ieu mah ustad, da ieu mah lain ustad, ieu mah kadar ge mustami kalong, ieu mah gitu. Ah, teu ngatur ustad mustami kalong. Pokona saha nu pangloba-lobana maca salawat ka Nabi, ieu mah jaminan Nabi nu ngadawuhkeun ke Nabi langsung. Lamun nu ngadawuhkeun Nabi langsung berarti nu ngajamina saha? Nabi nu ngajaminanana kinu bertindak syafaat anjeunana sabab anjeunana ku Allah dipaparinan pangkat jabatan kekuasaan tiasa nyapaatan sahabae nu dipikapalai ku anjeunana. Malah kan Nabi urang mah tiasa nyapaatan sakabeh makhluk poe kiamah. Ai syafaat teh naon? Pertulungan. Tiasa nulungan. Tah Nabi urang ngajamin kitu. Dawuh Nabi urang sekali deui jalma nu pang pantes-pantesna ka kami, ingat tegesna pang pantes-pantesna leuwih deukeut kedudukanana jeung kami, tegesna pang pantes-pantesna meunang syafaat pertulungan kami yaumul kiamati dina poe kiamah. Aktsaruhum alayya salatan nyaeta jalma anu pangloba-lobana maca salawat ka kami, tegasna di mana? Di dunia. Di dunia. Salawat naon eta teh? Ah, salawat naon we. Dan atuh da meureun salawat nariah panjang teuing kan? Tunjina panjang teuing nu ponok we da urang masih kedul. Keur nu kedul mah teh nu ponok-ponok gitu kan? Ya nu ponok-ponok. Naon salawat nu ponok eta? Sapodak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallim. Apa? Apa? Cing sok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Apa eta? Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin, lamun dek dihijikeun mah Muhammadin teh make nun leutik. Muhammadinin nabiyil ummi. Ulah Muhammadin nabiyil ummi salah dina ilmu tajwid. Kan? Tapi dari salah dina maca salawat mah moal nanaon. Keun bae ya, tong digurah geuruh teuing. Aya jelema maca salawat Muhammadin nabiyil ummi ceuk tajwid salah eta teh gitu. Tapi da ai salah dina maca salawat mah beda jeung maca Quran. Kan maca Quran mah ulah salah teh. Bacaana oge ai dina maca salawat mah salah oge teu naon. Kan tidak naon panjang ponokna salah ya, tuluy naon deh mahrojna gitu kan teu bener, beledak-beledug gitu kan, akeun bae lah tong digurah-geureuhkeun bae. Nu penting mah sholawat teh geus kitu kan. Sholawat mah ieu rek dinyanyikeun pek henteu we pek gitu kan.
Kemudian sok dinyanyikan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok dinyanyikan gitu. Sok. Apa nih dengan tuh? Timo, iya kan? Salawat sholla wa sallama rabbi daiman abada alaika wal alima sadatinal ghurari. Eta teh salawat. Sholla terus wasallama sholawat salama rabbi daiman abada, gitu kan. Muga-muga pangeran jisim abdi kan salamina nambih-nambih rahmat sareng kasalametan alaika kapaduka ya Rasulullah kan, wal ali sareng ka keluarga paduka kan, maksadatina oge sinareng para jungjunan abdi sadaya anu marulia gitu maknana teh eta teh kan. Pek dinyanyikeun pek. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mana teh salawat salam dan dina ya Nabi salam mah salamna dipayunkeun bae da meunang. Rek salam dipayunkeun, rek salawatna dipayunkeun, pantungtungna salawatullah alaika gitu kan. Demitina ya Nabi salam alaika, he Kangjeng Nabi gitu hartosna teh. Salam alaika, salam kasangakeun ka paduka. Ya Rasul, he Kangjeng Rasul, salam alaika, salam ka paduka. Naon salam teh muga tetep ka paduka kan. Terus ya Habib, salam alaika, he kakasih kan. Salam kasangakeun ka paduka. Shalawatullah alaika oge sugrining rahmat Allah muga kasangakeun sadayana ka paduka. Teu. Tak kitu ya. Malah aya wirid sholawat eta mah pondok, sholawat teh wungkul. Tapi istimewa faedahna teh. Naon faedahna teh? Saurna dawuhan ulama, lamun rajin wirid sholawat eta maka sakabeh makhluk bakal cinta ka eta jalma. Jadi eta mah sholawat pelet. Pelet nage kabeh makhluk, kabeh makhluk, jelema, rek jin, rek sato hewan, rek sagala rupa, singa gitu kan, orai buaya ge cinta. Dan cinta kemanehanan, malaikat sadayana cinta gitu kan. Jadi salawat tahun ngaranna eta mah pelet gitu kan. Jadi duit teh seseleket hayang ditampi. Aya beas datang hayang ditarima, ada hareun, aya bulu, aya naon gitu kan. Dararatang hayang ditarima, gitu kan. Tuh. Salawat pelet, ponok salawatna teh. Dan hayang wirida kitu hese. Kumaha kieu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Kan sakitu. Petekel acan. Tapi tong lalawora maneh kana salawat eta. Kan sabab salawat eta subhanallah istimewa. Dan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teu make wasalam teu. Nah menang kitu cenah shalawat tungkul teu make wasalam menang. Dan menang. Dan shalawat. Saya ingat menang.
Apa eta dina Quran sallu alaihi wasallimu kudu shalawat jeung salam ye atuh kudu anggeus ngajina we kan utamana dina sakali segat shalawat teh aya salat aya shalawat jeung salam bener utamana kitu gitu kan tapi menang nu penting kan saur sapalih mah dina di jero sapoe sapeuting aya salam ka Nabi. Apan urang teh dina sholawat ge aya salam ka Nabi. Apan dina sholawat oge sholawat teh geuningannya aya salaman gitu kan? Aya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus wa ala ali wa barik ala sayyidina Muhammad terus eueuh di dinya mah wadinya mah terus assalamu alaika aya assalamu alaika aya assalamu alaika teh naon salam kan dina jero sapoe sapeuting pasti aya salam ka Nabi kan minimal dina jero salat matak mun sholawat wungkul ge teu naon da aya salaman gitu kan ka Nabi kan tah kitu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad komo cenah lamun dina saat loba fitnah loba kaributan gitu kan sanu hayang salamet tina fitnah di akhir zaman sing loba maca eta sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala kitu wirina teh babari cing sok sallallahu ala Muhammad 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 aduh ponok teh hayang eta hayang ijazahna palai buya ngaijazahkeun ka sarareha tuh pok ucapkeun qabil tu ijazataka abdi nampi kana ieu ijazah tisalira insyaallah mati gerasok babari rezeki jadi rezeki nu datang lain urang anu hantem we ti suksuk ti dungdung hulu dijieun suku dijieun hulu nah itu hese-hese teuing rezeki teh nya kan kalau kanumpuk ke hutang tangke mah tibalik rezeki nu ngudag-ngudag mun urang nyumput ka guha keukeuh we rezeki teh asup ka guha gitu kan nyumput di kamar ngunci maneh diketrokan ya ku duit udah aduh diketrokan ku beas diketrokan ku daging diketrokan itu kan Masya Allah sok catat jelema bakal cinta cenah satu hewan oge bakal cinta bakal resep we bakal resep paingan jungjunan alamnya paingan singa kana bima gitu kan satu hewan anu lingas ge kana bima menikah palai caket sareng Nabi Masya Allah tong boroma ieu nu hirup kana bima ieu mah eta we kai geus garing geus garing eta mimbar paragi khutbah Jumaah ku Nabi disingkirkeun gitu kan disimpen di pojok masjid teh jungjunan gentos mimbarna teh kan kunu engal aya sahabat Nabi anu tukang ngebas mangdamelkeun mimbar ka Nabi nah aturna mege gitu kan jungjunan dadawuh namanya sakedap dadawuh ana bangingik teh eta ngabangingik ceurik eta tangkal kai teh ceurik gitu kan eta mimbar teh anu geus garing tangkal korma gitu kan ceurik sahabat kaget sadayana ieu sora nu ceurik ti mana bijilna dawuh sahabat anu ceurik sora jelema we ceurik teh ngingak kumaha anu sedih
upami jungjunan teu lungsur teu apal ti mana eta bijilna soanten. Jungjunan tengah-tengah khutbah megatkeun keula khutbah. Saking deudeuhna nyaahna ya kana eta naon mimbar tangkal kormati apa nabi urang mah rahmatan lil alamin banget deudeuh ka sakabeh makhluk nepi ka kana kainu geus garing ge nabi mah deudeuh Allah ya lungsur nabi tina mimbarna lungsur teh nabi ngabujengan eta mimbar anu geus teu dianggo teh ai sahabat sadayana pada nyakseni sahabat pada nangis sadayana isna mimbar teh ditangkep ku jungjunan begitu ditangkep ku jungjunan eta si sorak ceurikna teh itu kan beuki ngalitan nepi ka leus leungit sehingga dauhan ulama lamun sae ku jungjunan teh ditangkep cenah eta kan maka tangkal korma sorakna bakal tuluy sora ceurikna teh kadenge nepi ka poe kiamah ku sararea. Dan dina sapalih riwayat paneta teh dina hadis sahih Muslim eta teh. Dina sapalih riwayat mah cenah kan jungjunan teh sasauran nyarios kana eta tangkal korma teh bahwa nah nu jadi sabab biasa ieu tangkal korma cerik teh si horeng ngomong hayang caket sareng nabi padahal geus caket ya teu tebih jarakna oge tapi hoyong langkung caket deui sareng nabi kan tuh lajeng jungjunan nawarkeun ka tangkal korma pilihan hiji di antara dua kami mau bisa make deui maneh ngan kami rek milihkeun hiji di antara dua hiji kan maneh dihirupkeun deui di dunya buahan deui engke buah maneh bakal didahar ku dua golongan nu iman jeung nu kafir atawa maneh keun bae ayeuna teu dipake deui ku kami ngan kami janji jaga di surga maneh rek dihirupkeun deui di surga babarengan jeung kami tuluy engke maneh buahan sarta buahna hanya didahar ku ahli surga wungkul kuno iman wungkul maka ieu tangkal korma milih geus kitu mah abdi wios di dunya teu lapuk buruk gitu kan teu dianggo deui ku nabi nanging engke di surga rek dihirupkeun deui sasarengan sareng nabi lajeng ditangkep ku nabi kan sahabat nangis sadayana piraku teu terharu tangkal korma wae sono ka nabi manyai urang teu sono ka nabi tangkal korma wae palai sasarengan sareng nabi manya urang teu hayang sareng-sareng nabi tah pahami maka jalma anu ahli salawat ka nabi maka sir rahasia kan nu aya di nabi nyaeta dipika cinta ku Allah dipika cinta ku sadaya makhluk Allah eta rahasiana bakal ngalir ka jelema anu ahli salawat maka ahli salawat mah dipika cinta ku Allah dipika cinta ku sadaya malaikat Allah dipika cinta ku sadaya makhluk Allah mun aya anu ngewa ka ahli salawat maka ieu nu ngewa lamun ku Allah rek disalametkeun engke atina dirobah ku Allah jadi cinta ngan lamun ieu jalma nu ngewa teh rek jadi jalma cilaka maka ditetepkeun dina atina tetep ngewa ka ahli salawat sehingga manehanana cilaka kan etak tong wani-wani ya mika ngewa ka ahli salawat alah cilaka gede sabab aya rahasia nabi nu aya dina dirina anu dipika ngewa ke bahaya ieu bahaya gede betak sing rajin maca sholawat ya cingpok deh ya sholawatna sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Sing seueur anak urang tiletik kudu jadi ahli sholawat kan. Tiletik kudu jadi ahli salawat, kudu jadi ahli muji ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun anak urang nyekel HP sok arahkeun ku urang ya, resep kana YouTube arahkeun kana salawat kan seueurnya. Oh, bangsa tukang nyanyi salawat gitu kan seueur. Bacaan maulid gitu kan. Nah, sinar resepun kadinya qasidah nu dijero nate apan sholawat sareng pujian-pujian kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sinar resepun kadinya. Sok ayeuna urang nyieun grup hadroh, grup sejak siga kieu kudu boga minimal unggal RT teh kudu boga grup hadroh, grup sejak teh umat Islam teh kudu boga grup sholawat we kudu boga kan. Naon ieu faedahna? Di antara faedahna bakal narik ati jelema jadi cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad, jadi resep kana sholawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad, jadi resep ngadengekeun tentang Kangjeng Nabi Muhammad, jadi sono ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak faidahna ageng tanu karadieu teh nya ya, kudu aya unggal RT kudu aya kan, kudu aya kudu boga grup gitu kan ya. Di madrasah-madrasah mah komo, madrasah-madrasah Islam di mana baik sing boga grup-grup salawat kieu ayakeun kitu unggal dinten tuh ayakeun mun pangaosan teh ngangonu kieu gitu kan. Jadi lain bahasan hukum wungkul, lain bahasan ilmu wungkul. Nah, kudu aya anu narik atina jadi cinta, kan? Ka Allah jadi cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatena sina jadi gembira. Sabab lamun di bawah sholawat mah aya jaminan sahajal mah anu rajin maca sholawat hatena bakal dipinuhan ku Allah ku kabunga. Jadi bunga jeung bunga we hatena teh lain galau jeung galau. Kamari rek lebaran galau kan, kumaha meuli baju, kumaha tumiseun dan sebagainya ya. Geus beres bulan Syawal galau deui kumaha mikiran hutang jeung sabangsa itu kan. Nah, mun urang hayang leungit galau sing rajin salawat sahajal mah nu ngawiridkeun salawat unggal poe unggal peuting loba salawatna maka hatena ku Allah dipinuhan ku bunga we hatena teh teu kan. Musing boga duit saeutik ge bunga we. Kernaon boga duit loba ya ratusan juta tapi hatena teh galau jeung galau we, malah aya nu bunuh diri segala rupa kan. Padahal beunghar bunga teh mahal, cik ingat bunga teh mahal, bunga teh nikmat ti Allah, anugerah ti Allah anu kacida mahalna. Tah resep hayang bunga wae dina ati nyaeta loba salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matak salawat mah anti galau. Ahli salawat mah dina jiwana teh geus aya anti galau kan. Mau aya nu galau anti ahli salawat mah kabehna ge moal aya nu stres ahli salawat mah. Sabab geus ditempelan anti galau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayo orang salawat deui jang. Siap deui salawat deui ya kan. Ayo.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada alaika wal ali ma' sadatina al-ghurari. Ayo sarang sing tarik. Wa sallama rabbi daiman abada alaika wal ali ma' sadatina al-ghurari. Akrabal khalqi inda Allahi ya sanadi syafi'an lil wara ya ajmal asyari. Sallallahu wa sallama daiman abada alaika wal ali ma' sadatina al-ghurari. Ya a'lamal khalqi taqahum wa habbahum ilaika ya man ra'ahu ru'yatal basari. Sallallahu wa sallama rabbi daiman abada alaika wal ali ma' sadatina al-ghurari. Ya akmalal khalqi azkahum wa atyabahum zakar wa basar wa khatmal anbiya tuhri. Sallallahu wa sallama rabbi daiman abada alaika wal ali ma' sadatina al-ghurari. Ya aswadal khalqi fi kullil ma'abidina yukhlaq maziduka ya safiyu min mudari. Sallallahu wa sallama rabbi daiman abada alaika wal ali ma' sadatina al-ghurari. Lakal liwa wastadalla al-anbiya'u bihi wal awliya wa kadha akabirul bashari.
أبدا عليك والآل ما سادت إلى الغرر لك المبادئ والعدود وسيرتها مقام لم يعطى للأغيار يا عظيم صلى وسلم ربنا دائما أبدا عليك والآل ما سادت إلى الغرر أهدى وسيلة للمخلوق يا أملي إلى الرحيم الكريم وجود الوصل صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما سادت إلى الغرر أنت رؤوف رحيم للجميع فلا تنسى الفقير الحكيم رجل يا قمري صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما سادت إلى الغرر اشفع لنا يا رسول الله واغفر لنا والمسلمين وأهل القبر والحضر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما سادت إلى الغرر والروح بنا يا حبيب الله ملجأنا وخذ بنا يا حبيبي سير بنا وسير صلى وسلم ربي دائما عليك والآل ما سادت إلى الغرر والصحب والتابعين ما بدا أبدا والشموس والأنجم في الزهور صلى coba jangan tanda dari surat tanda tadi kalau salah ucap tadi macam ini coba Arab nak saya oh nyapaan tuh satu ya jadi tinggal di nana ayah anu lepat tadi baik maca nak singkat alar tay tamat urang teh nyarioskeun keagungan Nabi, kapangkatan Nabi, walaupun hanya secuil kan, buyang aja didamelkeun eta ya supaya ku urang diwiridkeun salawat salamat wiridkeun ku
ya akramal khalqi teh urang teh nyebatan kapangkatan Nabi anu istimewa. Sadayana ieu nyarioskeun kapangkatan Nabi nu istimewa eta di dinya ya. Maka keberkahan rahmat bakal turun ka urang. Di mana urang nyarioskeun kasayanana jalmi-jalmi soleh ya, maka urang bakal kenging rahmati Allah. Komo nyarioskeun kaagunganana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa matak dihampura ya, doa matak gancang diijabah. Sing mineng baca eta teh sholawat salamat teh sing apa? Sing apa? Terus aya dina YouTube naginya gerasok ya, terus aya. Tah gitu. Jadi kunci kasalamatan tadi teh hiji loba istighfar, kedua sing loba sholawat. Mata geder sholawat di mana-mana. Lain hartina mun sholawat wungkul teu perlu ngalakonan parentah Allah kan, atawa meunang ngalakonan larangan Allah, lain gitu. Jadi pokokna manu tadi, pokokna mah hayang salamet teh ngalakonan parentahan anu wajib, ngajauhan larangan anu haram. Tapi kan ku urang karasa urang teh loba salah gitu kan, ngaji kedul gitu kan. Jadi loba kewajiban anu urang teu nyaho, aya nu nyaho ge ku urang teu dilakonan. Loba paharaman nu ku urang teu dikanyahokeun, aya nu nyaho oge ku urang sok dilabrak. Ari salamet hayang kudu kumaha atuh ieu kan. Aya keneh kunci kasalamatan, hiji sing loba istighfar, dua sing loba maca sholawat. Ti budak kedua arah anak urang teh kan, sing sina rajin sholawat, sing sina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajah mantananana nampi wasiat di jungjunan, ya Ali adibu auladakum bi thalathi khisal. Ali didik anak-anak arajeun teh dan kana 3 perkara cenah. Pangheulana naon? Pangheulana hiji hubbi nabiyikum, dan sing sina resep ka nabi aranjeun. Tadi antarana dan keur mancing sangkan ati resep ka nabi teh nyaeta ku salawat. Aku salawat terus nyarioskeun kasayan-kasayan nabi, keagungan-keagungan nabi, maca maulid nabi berzanji. Dah ta ieu teh kan qasidah-qasidah muji ka nabi ieu teh mancing ieu teh kan, mancing sangkan ati jadi resep ka saha? Ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ati geus cinta ka nabi geus salamet bagja geus bagja. Sabab Nabi kantos ngadawuhkeun dina hadis sahih ieu mah sahih Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ya, jelema jaga dikumpulkeunana teh jeung anu dipika cinta ku manehanana. Lamun cinta ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikempelkeun deui ke sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kartos teu alhamdulillah tibudak keneh sing rajin salawat, sina resep salawat, maca berjanji ya, maulid nabi, ulah ngadaguan bulan mulu dungkul maca maulid nabi teh, unggal pangawasan rotinan sok salawatan heula, qasidahan heula gitu kan. Sholawat teh ieu teh matak jadi dangdanan dina riungan, jadi endah cenah riungan teh jadi gining, jadi gaya. Lamun riungan sholawatan teu gaya atuh kan. Mun riungan hayang gaya, hayang gining di alam gaib nage pinuh kurarangken gitu kan. Nyata cenah aya sholawatan dina riunganana ya.
Jadi shalawat teh eta teh cenah jadi panggining majelis. Ya, panggining majelis teh ya tuh dina alam gaib jadi gini we gitu majelis teh jadi hebat gitu majelis teh gitu kan. Nah, kunaon cenah? Ku salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Barang Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد سيدنا ديني اللهم صل على محمد قيل زرتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول قيل زرتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول رجعنا بكل خير واستبع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واستبع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين على ياسين ulangi salatullah ala yasin ala yasin tawassalna وبالهادي رسول الله كل مجاهد يا البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام على ياسين Allahumma sholli wa sallim wa barik. Muga-muga ya ieu barokah dina riungan dina shalawat urang sing
dilimpahkeun ka sahibul bait, dilimpahkeun ka murang kalih anu nemeh dihitan ya, oge murang kalih anu nemeh sumping ka alam dunya raina ya, oge sing dilimpahkeun ka keluarga besar majelis talim Tajul Khairiyah sadayana, oge ka masyarakat di sadayana, ka hadirin hadirat sadayana sing kenging limpahan barokah tina salawat salam ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagala dosa-dosa urang sing dihampura ku Allah, sakabeh aib urang sing ditutupan ku Allah, sagala amal soleh sing ditampi ku Allah, sagala doa nu hade sing diijabah ku Allah. Ya mulih ti tempat nu boga permasalahan anu teu kapecahkeun masalahna ku Allah dibasihan solusi anu terbaik. Mulih tina ieu tempat anu boga kasulitan dicabut kasulitanana, diganti ku kagampangan. Anu kenging musibah dicabut musibahna, diganti ku warna-warni anugerah. Anu gaduh sametan ku Allah dijamin dilunasi sametanana, anu gaduh panyawat ku Allah Ta'ala didamangkeun tina sagala panyawatna lahir batinana kan. Oge sadayana sing dipanjangkeun yuswa kalayan pinuh ku pitulungna Allah, pitulungna Allah, pinuh ku welas asih sareng kaberkahan ti Allah, pinuh ku anugerah sareng nikmat ti Allah ya. Oge dina waktos maut sing menang husnul khotimah, sing kengeng syafaat di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawamkeun tadi salawat naon tadi ta'zimil jahdanya, anu kadua dawamkeun salawat non teh salawat pelet dan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu bari lempang bari naon sing loba tong dihitung lah sing loba we eta ai hayang menang rizki, hayang kaitung, hayang anu teu kaitung. Lamun orang hayang loba duit, hayang anu masih kena kaitung, hayang anu teu kaitung. Matak maca salawat lagi ulah sok hayang tak gitu ieu mah sabarijinya 10 geus kitu 10 bari mah aya duit hayang teu kaitung kumaha gitu kan, aya salawat mini hitungan gitu kan. Ya lamun rezekina hayang teu kaitung salawatna ulah sok hitung-hitungan ulah gitu guys ya. Nah sakitu tibuya imat tilam sono we nya ka ahli-ahli di dieu, muga-muga ke ditepangkeun deui dina waktos anu sanes nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.